namun dina masrahkeunana ieu pusaka ulah langsung ka Nyi Ratu Arimi atawa ka lian ti Arjuna. Oh kedah ka Arjuna watir geus sabulan campleng apruk-aprukan di gunung, aprak-aprakan di padesaan, kukurilingan di pakemitan neangan parabot pakarang naon nu baka bisa mampu neuteuk dari ari-arina jabang tutukan. Mangga. Kinten-kinten waktos ayeuna Arjuna aya di leuweung mana? Moal anggang tidandaka diiring ku para pawongan. Tapi kade akang cing seukeut paningali baka aya hewagan. Daras. Tingali gogoda lain bae ka manusia. Sanajan kadewa baka tumiba. Dawuh timalan mangga. Rampung dawuh totas pangandika dalam pangkatan. Dan nilalu munur wiwit wilayang rana. Dan nilalu munur wiwit wilayang rana. Lumampah. Dan nilalu Resin rada kabating lumampah menuju pagunungan baka mendosi satria panengah Panawa anuju milari parabot pakarang gesan neuteuk dari ari-arina jabang tutuka. Kantun lampah gentos kang Nursita kocapa wonten salah sayos padepokan. Kasebat padepokan Sumur Halimun dupi anu janten sesepuh eta padepokan daya sanes kakasihna sang wiku sewepani tegas pagurona di Patikarna. Di Patikarna mangsa dewasa nuju nonoman kakasihna Raden Aradea. Katulah nadina wangkit nonoman ayeuna Aradea anu mangke jumeneng Narpati di ngawanga tupi sang wiku dina danget ayeuna nuju kagungan damel siang tengah kana tuang wengi tengah kana kulem ngadamel hiji pusaka. Pusaka panah anu kalintang ahengna dina alam harita ngadamel pakarang kecekap ku dibesot dina kelek kalawan kuramu antawis tinung leungeun sareng curug ditahan kuramu sejenna dibesot di arla-arli bari dipandingan kamatihan sareng kakuatan. Syarat saja bina teu kengeng barang tuang sareng teu kengeng ngaleut dina salabeting tacan tutas ngadamel pakarang. Hiji eta kadua ulah dituna upami seug tacan para. Katiluna teu kengeng sasauran sakemeh. Dina tengah-tengah ngadamel eta pusaka. Bari teu tuna dina merdihna galih anu pasti. Nu dipamrih kamatihan nganci kana pusaka nu didamel bari teu tuna tina pamenta kana kagungan mama merdih kana murah asihna Gusti sangkan pamunutna ginuluran panerdana tinekanan nu disejak bari leungeunna ngopepang galih nama anu ancem sakapeung sok dibesot dina
nyampunyin mahut mantra kakuatan ilmu anu tinangtu dikandung ku sang wiku tumibana kana wajah ngancikna dina besi uduh katingalna pangaribawana leuleus tiasa dirungkaringkel di erla-erli didamel sababaraha lu dipapaes ku senina kamatihan anu ngancik ngebuluh hurung wajah sareng besi sakapeung lajeng diceos disidik di alat ilik dileret dilarak kirik bisi ayak kagagalan anu teu merenah matang sakapeung sok mepet bayu bari ngalebetkeun kalubungan mamrih matih nu dipikir pamenta mempan nu dipenta ulah melengkung bekas nyalakan sulaya sareng tujuan ulah sari sapu dendaing batara